apa umi gempa lini cina cek nini mah oh kamari inget keneh ke umi tanggal 22 November Cianjur di ono-ono ayun-ayunan ya alam dunia Masya Allah Rabbana Karim eta teh malaikat Israfil ngawas aja ruas aja ruas sarua we ruas ukur ngopi be ucu na kursi inget keneh ucu Masya Allah Kang ayo kok mah lesot dikenyot we kulit Kang Masya Allah Rabbana Karim Bu sebetulna Bu eta teh lain gerakan alam-alam teuing ucu tapi eta teh merupakan peringatan dari Allah betul tidak sabab ieu bumi geus embungkeun geus beurateun sabab dina luhur bumi geus loba teuing jelema nu dosa ka Allah betul geus loba jelema nu poho ka Allah betul tidak geus loba jelema nu sombong ka Allah leres teu tinggal di zaman ayeuna geus loba jelema poho ka Gusti Allah banyak manusia yang sombong leres teu nu boga harta sombong ku harta betul nu boga jabatan sombong ku jabatan leres teu nu boga ilmu terkadang sombong ku ilmu nah betul tidak boga harta ge sombong ku harta orang boga imah jolo imah aing ku 2 lantai tingali lantai ka hiji kanan hayam boga mobil geus hayang bawuh jeung talangga padahal urang pada apa 5 tahunan ngiri di tengah nah beda Kang ngapudunan mun ke direm mungkin lu boga ilmu terkadang sombong ku ilmuna asa aing pang pinterna asa aing pang benerna asa aing pang heueuna diteanggan bae kasalahan batur poho kana kasalahan sorangan leres teu betul tidak lamun ceuk bahasa budak ayeuna semut di seberang lautan masih kelihatan tapi gajah di pelupuk mata geus teu kadeuleu leres teu ampura aing heuras ieu kita efek naon eueuh kopi tak rada pukul lutus kami ya kita menyampaikan unek-unek kami ada Allah ampura Kang ada warung mararuka kakeknya wayah ieu Allah jadi kopi di manakah kini jangan bersembunyi tampakkanlah diri segala datang Masya Allah minta tegang doi bocung dari jadi sudah banyak manusia yang sombong loba jelema nu takabur di alam dunia loba jelema poho ka Gusti Allah betul ari nangkatkeun barbel masih keneh ka bawah nangkatkeun pare masih keneh kaduga manggul beban 50 kilo masih keneh kaduga tapi di zaman sekarang abah punten banyak manusia yang tidak mampu nangkatkeun 2 leungeun kepira macakeun kalimah takbir Allahu Akbar lohor 4 asar 4 maghrib 3 isya 4 subuh 2 sudah banyak manusia yang tidak mampu betul leres yang pada akhirnya Allah murka karek tinggal kehidupan geus geueuh betul bahpun apa yang kita sombongkan di hadapan Allah betul tidak ayeuna nu urang dibangga-bangga bangga punya jabatan bangga dengan harta bangga dengan tahta nyeun imah mewah 3 tahun kekaraan geus di hadapan Allah mah punten eueuh dadauna dengan hitungan detik 4 detik banyak rumah mewah banyak kendaraan mewah hanya hitungan 4 detik luluh lantah dengan tanah betul leres tuh itu bukan naon-naon urang mah euceul titipan ti Gusti ampura umi heuras wios asup anya mah dua rasa pakai kopi itu Masya Allah Rabbana Karim lalu jadi pertanyaan punten apa banyak pertanyaan Pak Ustaz ya naon kunaon cenah di Cugenang teh pan loba kiai loba santri kunaon eta pasantren make hancur kunaon banyak ulama yang wafat kunaon loba santri jadi korban punten Pak saita lagi urang ngadongeng sakedeung Bu Pak lamun bapak ini kaleuweung bapak teh ini
Init kalaweng rek naon init kalaweng bapak teh rek ngalasuluh rek naon ngalasuluh eta keur ngalasuluh bapak pupuh aya nu uangnya sora naon eta sora naon sora aing eueuh lain ini waningan sora naon sora papanting nyaho sora ustad eta teh lain sora papanting eta kang uing sakitu ka siapa disebut papanting ieu aduh belikan deui ah si bapak ini kaleuweung rek naon ngalasuluh keur di leuweung aya nu ngahiang naon bagian naon ayo nama Masya Allah peletak nyocok karena diwir panon mudek-dek baru si bapak panona baru betul nyerion itu nyeri kata si bapak jadwal langsung balik kata Pak Imah hari lewe nah ada sakumaha preman oge tato berenel dicocok papanting mah baru tah ieu mah mobil ini ulang kali yo kayak itu tuh kan itu mobil ini nggak cong ditempokan nusus liwat kada dia ke dia si bapak panona baru itu kata si bapak ngadik balik ke tulus malah suruhna sabab dicocok naon dicocok papanting balik ka ieu mah curi ojo cek pangajikanana papana kunaon saya teh make jeung lewe pan dia teh ngalasuluh lain ka kebon ganeh ya ganeh hon ari manehna kunaon eta make jeung curi model kitu eta deukeut panon kunaon make jeung bareuk maneh ya galak moyok ka heuh kunaon diuk atuh diuk coba diuk ngewa kolot diuk bapak teh da campur meunang pun bapak eta kunaon panon dicocok papanting di mana di kebon tadi keur ngalasuluh atuh tong lewe ngewa geus kolot ari nyeri jate mimin hor ari maneh kalakah nyarekan ka mimin udah kumaha aing nyeri euy nyanyautan geus ayeuna mah geus ubaran heula aing moal bakal diubaran aya minyak tanah teu rek naon yang minyak tanah lah lo baganeng aing nek bales dendam ka saha ieu teh kanu nyocok eta si bapak langsung ini ka dapur neangan lama neangan gantar anu panjang eta lama dibanyur ku minyak tanah langsung ngagidik deui ka kebon rek naon ngan punten abah yang jadi pertanyaan eta si bapak nu dicocok papanting rek neangan anu nyocok apakah rek neangan sayangna sok jawab rek neangan anu nyocok rek neangan sayangna sugan bapak yuk aman anu nyocok tadi teh mah sugan nanyakeun ka balarna heh maneh papanting apa teh jeung babaturan maneh nu nyocok ka aing tadi henteu apa punten pasti siapa nu dicocok papanting neangan sayangna budak gede geus sapangi luhur deuleu eta geuningan sayangna langsung eta lama nu dibuntelkeun kana gantar diluruk ku si bapak langsung pak dirojokeun kana eta sayang papanting betul tidak beak eta sayang papanting beak jeung nok-nokna beak jeung anak-anakna bahkan anu teu nyocok ngilu karera betul tidak begitupun dengan kejadian kemarin kenapa kok para santri banyak yang wafat kurang banyak yang wafat ibarat naon pak ibarat papanting anu teu nyocok ngilu kaduru kudu dicocok betul tidak ABG kabawa betul hiji nu maksiat ka Allah tapi sararea kabawa akibatna betul tidak satu yang makan nangka semua kena getahnya betul jadi kejadian kemarin Bu sebagai pelajaran kanggo urang sararea agar kita kembali ke ajaran Allah Subhanahu wa taala insya